sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian zuhud. Wazhad wa zafaqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taquqala wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yanalu maqama arbabil ula. Wazhad jeung kudu zuhud anjeun. Wadha ari ngaran zuhud eta faqdu ala qati qalbika. Henteu ngaitna hate anjeun bil mali kana harta kekayaan. La faqdun lain teu boga lahu kana harta. Taku mangka bukti anjeun eta aqala anu berakal. Wa zuhdu jeung ari zuhud eta ahsanu mansibin. Pangsae-saena pangkat ba'da tuqo sabada taqwa. Wa bihi jeung ku zuhud pisan yunalu bisa dicapai naon maqamu arbabil ula, makom anu laluhur, makom atanapi tempat-tempat anu laluhur. Sabada rengse kamari ngabahas perkawis qanaah. Bahkan kamari teu kabahas aya 4 perkara, lamun 4 perkara eta kumpul di hiji jalmi mangka eta jalmi tiasa manggon dina makom wali abdal ya. Jadi aya syarat wali abdal. Ari wali abdal teh wali anu terus menerus aya silih gantina. Saur Imam Ghazali wali abdal aya 40. Saur anu sanes aya 60. Ngan anu 40 boh anu 60 eta bila mana maut salah sahijina gentos deui. Eta disebut wali abdal. Cenah urang hayang jadi wali abdal tah aya ieu syaratna. Bila hoyong janten wali abdal teh. Naon wali abdal teh patok bumi. Patok bumi. Entos alimeun ngadoakeun kana regejeugna bumi mah pasti oyag we. Wali abdal ningalikeun kana kahirupan jalmi-jalmi. Upami hilap teu ngadoakeun kana kiatna alam dunya, oyag entos. Gitu. Tapi upami anjeunna sapapaosna jalmi misalkan kitu, tapi tetep ngadoakeun Gusti nging waka bendu ieu taneuh kan dina naonnya duka hadis duka dina kitab lah utamina. Ya. Ketika manusia melakukan maksiat, bumi itu menjerit kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk mengadabnya. Langit yang ada di atas Gusti ku abi ditinggangkeun wae cenah ku benda langit wae di langit. Mun aya jalmi nu malaksanakeun maksiat. Ketika maksiatnya di siang hari, matahari pun berkata, ya Allah saya tidak ridho menerangi orang-orang yang melakukan maksiat. Ketika malam bulan purnama kalah dipakai bobogohan, Gusti abdi teu ridho nyaangan jalma anu nuju maksiat. Nah, lamun bae teu aya wali abdal gitu. Ketika melakukan maksiat cenah wah gitu jigana ngalakukeun kadorakaan di pantai misalkan enggak pasti paralit jalma teh gitu. Ya, seret ku ombak. Tapi karena aya wali abdal, tujuan wali abdal teh mengendalikan alam di antawisna. Jadi lamun bahasa sompralna mah abdal itu pengganti tangan Allah lah. Bahasa sompralna punten. Ya, pengganti kekuasaan Allah mengendalikan alam. Allah nyiptakeun mengangkat manusia-manusia kekasihnya menjadi wali abdal. Salah sawiosna kapungkur nya saha nu di Jakarta teh Habib non? Habib Sehon, Sehonnya. Sebelum terjadi naon
tsunami di mana? Di Selat Sunda eta di Banten. Hoyong we cicing we hoyongna teh kulemna teh dina parahu hoyong di laut teh aing hayang sare di dinya. Meureunna eta teh tsunami teh ti awal geus hayang ti harita keneh kata saya. Hoyong segera ngalimpaskeun eta cai teh. Tapi karena aya Habib Sehon di dinya. Ketika Habib Sehon tos hanjat ka mana ka Jakarta, wih deui duka ngaralas ka mana, ternyata terjadi tsunami. Pertos itulah wali abdal. Upami hoyong diangkat jadi wali abdal aya opat cirina cenah geta dina sarahna teh. Pidawuh Sahal bin Abdullah radhiyallahu an. Ijtama'al khair kulluhu fi arba'i khisalin. Narima kumpul kasayan sadayana upami kumpul opat kasayan ieu sorol abdal. Maka dia akan menjadi wali abdal. Hiji ikhmasul butun. Sering ngosongkeun patuangan. Sering berpuasa. Kenging seurting barang tuang sing teu saom ge. Cirina wali abdal mah pasti tara barang dahar. Nu kadua asumtu repeh tara loba obrol. Jadi lamun loba obrol lain wali abdal sing aku ge. Kuring wali abdal komo lain gitu. Wal kholwat jeung resep nyepen. Ya, resep nyepen nyalira dzikir nyalira. Wasahru sareng nyaring ti peuting. Sering gugah ti wengi, ibadah ti wengi. Nah eta ngan opat-opatna. Hiji patuangeun dikosongkeun, kadua lisan tara seueur nyarios, katilu cicing nyepen nyalira, ibadah nyalira, kaopatna bangun di malam hari. Upami opat eta dibiasakeun, diistiqomahkeun, maka suatu saat bisa diangkat walau jadi wali abdal. Hari ini mungkin jadi abdal enjing nama lain. Wali abdal mah kitu bergantian. Bergantian. Nah, tos eta kamari bab qanaah, hari qanaah teh cenah nampi ridho kana paparin ti Allah sanaos sakedik. Sifat upami urang hoyong wusul ka Gusti Allah syarat sing qanaah. Teu kenging aya ambisi, teu kenging aya kadademes ku harta banda di dunia. Ayana qanaah tumbuh tina sifat zuhud. Maka sabada ngabahas qanaah langsung nincak kana bab zuhud. Naon nu namina zuhud teh? Zuhud ceuk lugot khilafur rugbah. Nyulayaan kana kahayang. Intina mah eta. Zuhud teh nyaeta nyulayaan kana kahayang. Hayang sare teu disarekeun urang marek ibadah. Zuhud teh eta namina. Kan rata-rata orang nafsiran zuhud teh teu boga harta gitu nya. Teu dunya, tapi secara bahasa segala sesuatu nyulayaan kana karesep eta adalah perilaku zuhud. Secara hakikat atanapi istilah nami zuhud teh insirafu rugbati anisyai'i ila ma huwa khairun minhu. Mengkolkeun karesep tina hiji perkara kana perkara nu langkung sae. Eta namina zuhud. Mun misalkeun wayah kieu urang biasana sare jadi karesep sare teh. Tapi ku urang dipengkolkeun kana ngaji, eta teh geus zuhud. Perilaku zuhud itu. Ya. Ngan aya syaratna cenah ge wasartul margub anhu. Ari syaratna nu ditinggalkeunana itu kudu anu menarik. Seperti contoh misalkeunana urang ninggalkeun ya, batur ulin urang teu ulin, urang marek cicing we. Geuning teu milu ulin, da kaulin anu kitu mah urang teu bisa. Itu sanes zuhud. Ya. Jadi budak santri cari cing we dikobong diajakan ulin teh ku baturan, diajakan main bola misalkeunana. Da ku sabab teu bisa teu milu. Eta sanes zuhud. Tapi ketika misalkan udud ya udud ya. Ya, misalkan udud. Udud tadi pika resep. Udud aya jalmi resep kana udud. Kari-kari eureun tina ududna lain karena teu boga duit, lain karena keur saom,
tapi ngeren karena kahayang tah eta namanya zuhud. Dinamian zuhud. Jadi kedah margub anhu nate memang anu dipikahoyong. Teras margub fih nate kedah nu langkung sae. Nu ditinggalna dipikahayang, anu disampurkeunana kedah anu langkung sae. Jadi anu jelas mah zuhud mah ngaheulakeun nya ninggalkeun kadunyaan tos lebet maka dinya ninggalkeun kadunyaan muru kana akhirat. Jadi contohna kieu we ngong adan ari Mang Jajang teh nuju resep main HP main game online ngong adan alhamdulillah geus adan digolerkeun HP Mang Jajang jalma zuhud eta kitu nya zuhud. Sabab ninggalkeun perkara ngudag kana perkara nu langkung sae, ninggalkeun karesep. Ya, ninggalkeun karesep keur main game itu. Ngudag kana perkara nu langkung sae nya eta ibadah salat. Nah eta teh namina zuhud. Hadis anu dikaluarkeun di dieu seueur cenah ge nya. Di antawisna hadis riwayat Imam Baihaqi dina kitab Syu'abul Iman. Ma zahada abdun fid dunya. Tepati-pati hiji hamba zuhud tina dunya. Illa an batallahul hikmata fi qalbihi. Kecuali Allah baris nancebkeun hikmah dina qalbuna. Wang tolaqo biha lisanuhu wa basarahu aibad dunya wa dawaaha. Lisan dan matanya akan lulus teu bisa kagoda ku aibna dunya jeung kotor jeung hinana dunya. Mun jalmi tos zuhud tina dunya, cul dunya teh mentingkeun akhirat, sanes berarti teu boga dunya, kapayun aya. Ya. Jadi lain teu boga dunya. Jadi lamun jalmi dunya boga tapi begitu aya panggilan akhirat dikantunkeun dunya na demi akhirat istiqomah dina kazuhudan eta maka Allah baris nancebkeun hikmah kebijaksanaan dina qalbuna. Bahkan nanti akan keluar tina lisana kata-kata hikmah, ucapan-ucapan anu ngandung ilmu. Apa yang dikatakan senantiasa mengandung pelajaran yang bisa dijadikan pedoman oleh orang lain. Lamun dina qalbuna leres-leres zuhud tina dunya. Bahkan wa akhrajahu minha saliman ila darissalam. Nalika ngantunkeun alam dunya maot teh bakal salamet nuju ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Numawi ketika ada pembahasan sakaratul maut, geuning aya jalmi hese pisan dina sakaratna. Aya dua eta teh, nu kahiji dihesekeun keur ngifaratan kana dosa supaya teu disiksa teuing teu perih teuing siksaan di mana? Di akhirat. Nu kadua lilana sakaratul maut teh kusabab qalbuna muntang teu ridho wih ka Allah nya muntang wae kana dunya. Jadi sapertos dina fadilah adannya, dina fadilah adan geuning diuningakeun. Saha jalmi anu respek kana panggilan adan, maka nanti ketika ruhnya dicabut juga akan respek. Geus dipanggil ku Allah teh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tah eta ayat teh digunakeun ka Allah nu sok respek kana panggilan Allah. Aya kewajiban naon wae siap laksanakeun. Aya batur nu kudu ditulungan, langsung ditulungan teu dihesekeun. Aya rek mayar hutang urang boga milik teu diengkekeun. Tah anu respek kana perintah Allah, kana kerenteg khawatir ti Gusti Allah respek teu dilamikeun, eta buruhna ti Allah mautna digampilkeun. Urang sok ngadu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sementara panggilan ruh jeung jasad pikeun ngalaksanakeun ibadah diengkekeun deui. Eta teh kan berefekna teh cenah kitu nya. Sapertoskeun ngong adan tapi orang kalah ngahajakeun sare saur Kanjeng Nabi pan matak naon cenah? Matak berat jasad cenah nalika ngantunkeun. Nah sapertos kitu. Tadi dia ge wa akhrajahu min hasaliman ila darissalam. Ya.
lamun jalma ngait wae ka dunya berarti aya gravitasi bumi, ruh bade diangkat ka langit teh meron we berat daya gravitasi. Itu yang menyusahkan manusia hese dina sakaratul maut. Tetapi lamun dunya geus dianggap lah dunya leutik insyaallah ngagolosor nyawa teh kitu nya. Saliman ila darissalam. Satrasna hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya rohatul qalbi. Kanjeng Nabi tos ngawadian mamatahan ka urang sadaya. Zuhud di dunya teh matak salse hate. Sementara lamun qalbu ngait wae kana dunya bakal capek hate. Hari dunya na mentingkeun akhirat mah nyantai gitu. Hate teh moal kasiksa ku dunya. Wal badani jeung salse badan. Beda jeung jalma anu mentingkeun pisan kana dunya, capek awak teh gitu nya balangsa awak kasiksa. Warug batu fid dunya tutilul hamma tuh. Kanjeng Nabi. Jalma nu cinta kana dunya mah matak loba ka pusing, loba ka bingung. Ya. Lain berarti loba na dunyana, ku hatena ngait kana dunyana, cinta kana dunyana, rugbahna kana dunya, eta nu matak nimbulkeun ka pusing mah. Dan Nabi Sulaiman sugan pusing ku urusan dunya padahal non hartana loba teu pusing teu naon. Iya. Abdurrahman bin Auf sugan stres mikiran karyawan henteu. Naon sababna? Hatena teu ngait kana dunya. Sanajan ku Allah dipapareun dunya anu seueur. Ya. Sapertos kisah Nabi Ayub alaihi salam kan. Ya. Iblis teh lah Gusti eta mah pang nagetol ibadah so teh pedawe loba hartana. Lamun hartana eueuh mah Gusti moal daekeun ibadah ieu. Allah tes salatuka sok kami dibere kekuasaan anjeun jung beakeun hartana diduruk hartana sadaya ku eta iblis. Ternyata Nabi Ayub dibejaan ku iblis, Ayub harta maneh beak, alhamdulillah kawit ti Allah wih deui ka Allah. Gitu eta jalmi juhud hartana loba teu matak pusing kawitna ge ti Allah da tadi nagenan lahir ka dunya teu mawa harta ayeuna dicandak deui ku Allah bet nyanggakeun kitu nya. Hampang-hampang hisaban harta meureun kitu. Aya nu nyolongnya. Kitu nya jiga Kang Ripan motor aya nu nyolong sugan pusing biasa aja alhamdulillah. Zuhud eta. Wa ma qassara taya sawihna. Wa ma qassara abdun fi taatillah. Sajalma nu lalawora hiji hamba munalawara kana taat ka Gusti Allah illabtalahu Allahu bilhami bakal loba ka pusing. Ya, bakal loba ka pusing. Mun jalma ngagagampang kana ngabdi ka Allah, kana ibadah ka Gusti Allah, ku Allah bakal dibere balai hirupna loba ka pusing cenah ge wayahna. Bongan saha mentingkeun dunya, maka bakal diperbudak oleh dunya. Capek. Salajengna pidawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aroda ayyutiyahullahu ilman bi ghairi ta'allumin. Wah, hebat ya. Sahajalma nu hoyong dipaparinan ku Allah ilmu tanpa belajar. Hoyong beureunya ngajang duh, hoyong teu ngarti kana ilmu agama tanpa masa antren hoyong nu instan. Kitu teh. Ya, haroyong sadaya ilmu laduni teh ya, beureunan kitu. Ku kebluk teh ada sananya. Padahal mah ilmu laduni ge daya sababna eta. Disebut ilmu laduni teh ladun Allah gitu. Jadi ilmu ti Allah langsung gitu. Bukan berarti tanpa ada sebab aya sababna. Ngan teu teh ku diajar ngajina sugan ku ladang ngahidmah ka kolot, ngahidmah ka guru, ngahidmah kana agama tiasa we diwaris ilmu. Nah, salah satuna pidawuh Kanjeng Nabi ya janji Kanjeng Rasul ya aya. Sahajalmi nu hoyong dipaparinan ilmu tanpa ngaji heula wahudan bi ghairi hidayatin hayang menang hidayah tanpa aya nu nuduhkeun fal yazhad fid dunya sing juhud tina dunya eta nya. Lamun jalmi geus bisa zuhud tina dunya dina hartos leuwih mentingkeun akhiratnya, kabutuh akhirat leuwih diutamakeun daripada kabutuh dunya, maka ku Allah bakal diwaris ilmu tanpa kudu neangan ilmuna, bakal dipaparin hidayah solusi ya, tanpa ada yang memberikan solusi. Hiji deui idza raaitumur rajula
Ieu pidawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun anjeun ningali hiji jalma qad u'tiya zuhdan fid dunya, heka tingalina teh si eta mah zuhud tina dunya teh nya. Sugan katinggalina pusing teu boga duit, hare-hare we cengar-cengir si eta mah gitu ya. Teu boga duit, teu boga baju, teu boga imah, lelempangan we di jalan Surasiri, lain zuhud eta mah beda deui. Ieu mah zuhud teu pusing ku dunya teh lah. Ibadah kaburu bae si eta mah teu tara kagoda ku dunya. Gitu. Wakilata mantikin jeung saeutik ngomong. Kahirupanana zuhud tina dunya tara loba obrol. Tah saur Kanjeng Nabi paktari bumin sing dareukeut maneh ka jalma eta. Sing dareukeut cenah anjeun ka jalma eta tah. Naon sababna? Fa innahu yulaqinul hikmah. Karena sesungguhnya dia akan mengajarkan hikmah. Apa-apa yang diucapkan mengandung hikmah kebijaksanaan. Bisi rek neangan solusi dina kahirupan, hayang neangan prinsip jang kahirupan, bisi hayang neangan ilmu nu bisa dipake sadidintena, sok teangan cenah ge jalmi anu zuhud tina dunya bari jarang ngobrol, biasana saucap-ucapna teh eta jadi ilmu. Eta teh pesan di Kanjeng Rasul. Termasuk para ulama ngadugikeun nya berbagai macam makalah tentang zuhud, di antawisna dina kitab Atqiya ieu wazhad wada faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Anjeun kudu zuhud tadi naon tadi teh namina ngun zuhud gitunya. Anjeun kudu zuhud lain berarti anjeun teu boga harta, tetapi hate anjeun ulah ngait kana eta harta. Emut kana kisah Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu kan seorang gubernur, seorang gubernur pejabat provinsi. Anjeunna ninggalkeun karatona, ninggalkeun karajaanana. Ya. Begitu tergugah hoyong tobat ka Allah Subhanahu wa taala, anjeunna milari guru nyunyuhunkeun ka Gusti Allah, ya Allah tunjukkeun abdi hoyong aya guru. Abdi hoyong tenang hate. Ternyata anjeunna jadi pejabat teh tenang hate teh. Anjeunna ngaprak ka leuweung milarian jalmi anu bade dipi guru. Dikersakeun ku Allah tepang sareng hiji aki-aki di leuweung. Ya. Diperhatoskeun, tenang we si aki teh kitu. Lah, ieu meureun guru kuring teh. Kitu nya. Ditepangan aki salira mah teu gaduh harta, teu boga pangkat jabatan, jiga nu tenang. Sementara abdi nu gaduh pangkat jabatan asara riweuh jeung parusing bae kahirupan teh, padahal fasilitas dunia aya. Kumaha pokna cek eta Syekh Ibrahim bin Adham, aki ajarkeun ka abdi ilmu zuhud. Nah, pamit telepat Syekh Bakir namina teh. Eta saur guru, nah guru saya bilih lepat, saur guruna Ibrahim bin Adham, nu zuhud mah maneh lain kuring. Nu zuhud mah maneh lain kuring cenah ge. Nah, dina hartos kieu punten. Lamun aya jalmi teu boga harta, teu boga naon, belum tentu zuhud. Justru Ibrahim bin Adham yang meninggalkan pangkat jabatan harta menuju ka Gusti Allah, maneh cenah nu zuhud mah, kuring mah teu boga sifat zuhud mah gitu. Eta guruna Ibrahim bin Adham. Anjeunna diajar ilmu tasawuf, ngan pokna teh guru ari ilmu zuhud jiga kumaha? Tong nanyakeun ka kuring da maneh nu zuhud mah. Jadi zuhud itu kan tadi ninggalkeun perkara nu dipikaresep untuk akhirat. Nah, ari kuring mah da jalma balangsak tadina ge. Kitu urang mah jalma teu boga sifat zuhud kuring mah cenah. Nya ari sifat sabar meureunna aya, sifat tawakal aya, sifat mahabbah ka Allah aya. Ditanya sifat zuhud mah maneh cenah pakarna gitu. Sabab maneh ninggalkeun karesep, ninggalkeun kaboga keur nuju ka akhirat. Nah sapertos kitu. Jadi sakali deui zuhud sanes teu boga harta tapi teu ngaitna hate kana harta. Gitu. Nah di dia
diuningakeun. Jadi jangan menyangka bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam itu adalah orang yang hubu dunya. Hartana ngayah di mana-mana. Ya, salam dunya pangbeungharna Nabi Sulaiman. Jangan dikatakan dia hubu dunya. Sabab hartana teu mangaruhan kana hatena marifat ka Gusti Allah. Bahkan gelar beliau itu Azhadu Zahidin. Azhadu Zahidin itu dimiliki oleh orang yang terkaya. Jadi jangan dikatakan cenah ajengan teh geuning dudunya henteu juhud eta mah. Nah, misalkan kitu nya. Aya Kiai Beunghar turun tina Innova, turun tina Fortuner, cenah ajengan teh. Belum tentu Syekh Abdul Qadir Jailani kan ngagaduhan kareta tina naon? Tina emasnya. Luar biasa kabeungharana, anak kudanya kuda yang sangat mahal luar biasa. Tapi dah tengait tina naon? Tengait tina hate. Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu orang yang paling kaya di Irak waktu sarita. Tetapi anjeunna ngajarkeun bab juhud lah lancar-lancar wae. Teu balelo. Ya. Tapi lamun urangna harta aya, tuluy hate ge ngait, nerangkeun bab juhud bakal balelo atuh. Walaupun pales gitu jangan nerangkeun teh. Sabab ya kitu. Hatena urang ngait kana eta atuh da. Ulah cinta dunya bari urangna cinta kana dunya nya. Nah, jika simkuring gitu kan balelo teu bener ya nerangkeun. Dah resep keneh kana dunya. Gitu hadirin. Jadi Nabi Sulaiman tetap azhadu zahidin, pang juhud-juhudna di antara nu juhud adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Oh, gitu. Jadi beunghar mah mangga. Gitu nya. Nah, teras deui ternyata seueur nu ngadefinisian juhud teh. Aya nu nyebatkeun cenah Syekh Junaidi mah az-zuhdu khuluwul aidi minal amlak. Mengosongkan tangan dari berbagai macam kepemilikan. Teu ngarasa ngamilik eta juhud. Eta motor urang, ieu mobil urang, tapi geus aya nu nyolong karep teuing ti Allah ya. Nah, itu udah zuhud, itu bagus. Wal qulub bina tatabu'i, hate teu ngait bae gitu. Nah, itu adalah zuhud. Aya deui nu masihan keterangan istisgharu dunya, nganggap leutik we kana dunya lah, dunya tuh. Gitu. Lain sombong tapi. Nah, aya nu ngomong gitu tapi dasarna tina sombong. Lain zuhud eta genannya. Nah. Terus Abu Sulaiman Ad-Darani ngaran juhud teh cenah tarku kulli syai'in yusdilu ka'anillahi ta'ala. Meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Naon bae nu matak jauh ti Allah, ya lain harta wungkul gitu nya. Anak jeung pamajikan. Ya anak jeung pamajikan teh eta lamun urang berhasil ninggalkeunana demi akhirat gitu. Eta zuhud cenah geus Abu Sulaiman Ad-Darani. Terus Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu salah satu sahabat yang mempunyai madhab fikih tersendirinya. Disebut madhab oge, madhab Ats-Tsauri. Nah, ini beliau juga berkata az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Ari juhud di dunya mah pendek angan-angan. Tara ngalamun, tara mun urang boga duit sakieu geus teu juhud kitu. Kan urang masih kena kitu nya. Boga duit sakieu mah urang rek meuli anu, tah anu juhud mah moal. Ya qasrul amal. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kami berkomentar tentang zuhud ini, ala tubali min ukli dunya min mukminin au kafirin. Teu paduli sugan aya kabitaru ieu ningali batur beunghar boh kafir boh mukmin teu ngaruh kana hate teh. Sugan aya jorojoy nempo batur nempo mobil halus teu teu ngaruh. Eta berarti hate tos zuhud. Lamun masih kene kabita ku HP batur, masih kene kabita ku pamajikan batur gitu ya. Can zuhud atuh. Kitu. Wazuhdu asanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yanalu maqama arbabil ula. Zuhud teh pangsae-saena pangkat sabada takwa. Jadi sabada jalmi ngalaksanakeun parentah Allah, ninggalkeun laranganana, cik taekeun darajat di sisi Allah dengan cara zuhud. Tong bitaan kudunya batur kitunya nampi we konaah teu kamari teh nya
Nah, saur Kanjeng Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima ingdanas yuhibbukan nas. Saur Kanjeng Nabi, anjeun sing juhud tina dunya engke bakal dipikaresep ku Allah. Mun urang hatena kosong suwung tina dunya, Allah bakal cinta, bakal resep. Kudu juhud anjeun tina perkara nu aya di manusia yuhibbukan nas. Jadi aya dua buruhan. Mun urang juhud hate tina dunya jeung tina segala sesuatu nu aya di manusia, salianti dipika cinta ku Gusti Allah, dipika resep ku jalmi oge. Itunya bakal dipika resep ku jalmi. Gitu cenah. Jadi faman ahabballah fahuwa fi a'la darajat wa asyrafil maqamat. Saha jalmi anu dicintai ku Gusti Allah pasti aya dina pangluhur-luhurna darajat. Pangluhurna darajat jalma lamun tos dipicinta ku Gusti Allah disebut kakasih Allah teh ya. Lamun hoyong ngudag kana mahabbah jadi izhad fi dunya yuhibbukallah teh lamun dinaon mah? Lamun disimpulkeun teh mah mun hayang jadi kakasih Allah kudu zuhud tina dunya, kosongkeun hate ku dunya gitu, maka anjeun bakal dipicinta ku Gusti Allah. Mudah-mudahan orang dipaparinan ku Allah Ta'ala hidayah taufik sareng kaistiqomah dina ibadah sehingga tiasa ningkatkeun amalia sareng pangkat urang darajat urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.